Jadi oma mun jadi presiden paur ece. Nah lagu Indonesia Raya dirobah lagamna Indonesia tanah airku biasanya gitu kok Indonesia Raya merdeka merdeka paurna upacara karya kabeh iya amun oma jadi presiden aya nu maot geta dijawab ku lagu Pak Presiden ada menteri yang wafat cek oma gali lobang nya tuh nu maot makana lobangkeun cek kana beduga mun oma jadi presiden nu bakal jadi menteri agamana Mansur S. Nah ngalagu ge ditajwidan komo ngaji Qur'ana sok rembulan tugunah dua harkat cenah mun oma irama jadi presiden sih kana bakal jadi menteri pembangunanna Iwan Fals pementeri ada bangunan yang sudah tidak layak cek Iwan Fals oh iya bongkar enak geus teu layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam ngadahar caos mengawalar salam moga-moga sing engal nampi bansos. Amin. Haji Sulam di imah sidilan mengawalar salam moga-moga sing punah tina rupi-rupi cicilan. Amin. Mengawalar salam didoakeun moga-moga sing arawet muda. Ibu-ibu nu teu ngawalar salam moga-moga carogena sing engal kenging mamah muda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagoma annaral ardo sarqan wa qurban binuril ma'rifat. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azim wa akrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina nabiyyina wa maulana Muhammad Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Muqaddimah di alap cakap sakitu bae ece kumargi waktos parantos siang acara aya genep nuka hiji pembukaan nuka genep parasmanan sugan anu dipihormat ashabal fadil al mukarramun wal muhtaramun para alim ulama para kiai para ajengan guru-guru simkuring guru-guru urang sadayana wabil khusus sesepuh pangaosan ketua DKM Masjid Al Khair sadayana panitia penyelenggara pangaosan anu ditumalikeun sinareng miemut dilahirkeunana mustika alam Kangjeng Nabi Muhammad anu dipihormat para tokoh masyarakat pini sepuh tur anu dipika sepuh ais pangampih pupuh lembur bapak kepala desa kalih reng-rengan atana pinu ngawakilanana teka kantun tokoh pemuda kum ahli pangaosan ibu-ibu bapak-bapak sepuh anom daramang cetitin aya ceimas bijuju cenunung cehasanah aya birodia cededeh biipah Allahu akbar nuhun araya jeung lumayan hadroh di kebenaran maicih aya maeha hadroh dewa oh ieu mah teh eha syukur hari araya mah nuhun ceeti aya aya dewa
Pandung waktu panjajab acara nu parantos maparin waktos kasim kuring nuhun hatur nuhun pisan kana waktos nu parantos didugikeun insyaallah ieu pangaosan moalami ece lah nu penting mah pangaosan mah singkat padat melekat insyaallah sim kuring balik mawa ilmu nu manfaat ari ece abdi bade ngadeg wae nya teteh abdi nemean ieu pidato nu asa tanur kieu alhamdulillah teteh saya ayam mau baliknya nyatanya hapunten nu diarepkeun majangkung ageng malawi teh kiai teh gening teh kieu gening leutik ece pan ece sok ningali di sisi jalan aya tukang martabak mini mau balik ge aya mau balik astagfirullah nuhun kesadaran nuhun binga amar wata suta masya Allah diangkan kurang calincing ari ngalangkung moso kapungkur jeung ieu kayak ieu kancing tenek ngait binga tiasa ngalangkung ke calincing ayeuna mah diulem ku urang calincing dina panggung luar biasa kakara pidato digigir teh WC alhamdulillah kamana we ngomong mah da karek hudang sare wengi uih ti Majalengka wios teu naroskeun oge ti ditu ti caket bandara Kertajati perbatasan Indramayu janten abdi ngaos teh opat dinten kamari teu uih-uih nya pun bojo mah atoh we nempo salaki ringsek kieu teh da apaleun salakina bakal loba dulur abdi jeung alhamdulillah karunya hadroh supados tiasa aya kegiatan deui sabada kegiatan anjeunna urang sholawat ngan engke atos ngacung kakara ditakol can ngacung mah cicing heula salatullah salamullah ala toh can kieu can ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayan can salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah lamun ngaji kudu jempe bareng lamun ngaji salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sukarasa Gusti suburkeun amin masyarakatna Gusti solehkeun rizkina Gusti lancarkeun pamaksadana hasilkeun amin salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah nu tatanen Gusti suburkeun nu sok dagang Gusti lariskeun nu buburuh Gusti jembarkeun sadayana barokah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah masjid al-khair Gusti mamurkeun masyarakatna istiqomahkeun jamaahna jalembarkeun pala putrana sarolehkeun salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ada geus jago juara kedua jadi tek pal kitu ge tuk untuk ngaremeh perelek cenah kitu
pan zaman abdi mah baheula pan boro-boro aya hadroh kieu aya ge tagoni grup naga abi alwardah asal wardahar daweuh nu mayar aing sara kabeh dieu aya cerawis da ngora keneh di ditu mah geus kolot jadi mak rawis dieu rawis sarana teh aya opak aya simping emping cucur gitu teraskeun da urang yang dititah ngaji ka dieu teh sok mun dinas baralik nya ibu-ibu teh jadi bersatu beak we jadi ngobrol teh jeung ieu sawah biasa jadi bancet alhamdulillah da aya kukeukeuh panitia abdi piwarangkan dieu ajengan nu mana we nu kosongna cek abdi teh Gusti hanyakal ngaji teu bener baheula da abdi mah ceu ustad kaseret kudu da beungeut kieu mah cupak pi ustadeun purunyus datang mesigan nulungu padahal keur ngumpulkeun tanaga ai sarupun guru teh baheula wios bager cenah teu pinter oge asal alus milik we nyeri hate wios cenah teu kasep oge asal alus milik beuki nyeri hate cek babaturan nu nganteur pamit teh wios cenah teu jangkung oge asal alus milik ku abi diemutan ayeuna abi teu pinter tapi alus milik mana buktina ayeuna sok didarengekeun jelema belegug kieu sok da itu alus milik kumaha teh didengekeun nya budak boloho ieu mah nu kadua cenah wios cenah teu kasep oge asal alus milik buktina mana si Dewi pamajikan pan eta teh kapireupeunnan ku urang teh mun ngahipnotis eta teh nya da abi mah baheula ke rumah santren pan Bu Hespai bujang hese payu awakna leutik da umur geus 40 tahun mah basa nikah teh 30 teh pamajikan teh da heueuh teh da kumaha teh meureun nepi ka ayeuna ge can eling bukan salaki model kieu teh nya nepi ka ayeuna abi mangengkeun pun bojo teh anugrah pun bojo ngengkeun abi musibah nya ai sakalian bulan mulud mah anugrah we sok tungkul ece mun balik kaos teh ih tawadona ari bulan mulud kieu lain nempo beungeut salaki nempo kardus di panitia teh eta meureun maksudna mah jadi kasep keneh kardus jeung salaki ge halo wios yang gaosna bari heureuy wios sok ece sing bunga ai kalahiran nabi teh kudu fabidan likafal ya perhu kudu bingah ece bingah dari seuri teh lain tujuan supaya ibu-ibu teu baralik jeung teu sarare sakitu dari seuri teh ngurangi 40% ketuaan nu mawi ece eta teh sae cek kesehatan sakali-kali mah ngan syarat kudu aya batur sakitu ari oce dina WC ge paur aing boh teraskeun si Oco merorongkeun eta ajengan irung jeung pipi uni perebut kitu meuli lebu kacang polong mawerbig dina keran ibu-ibu ting perlong cenah mau balik Raina Aldebaran aduh boro-boro cek si Oco nu beh ditu siga si Ohang ibu dalamun kieu ngaji geus beurang dines teuing geus ibu-ibu teh karieu we komoda panas atuh hadena we ieu sae tenana masyaallah rasa bingah Gusti jeung abdi mah kakara ngaji teh ditungkulan ku parabola naon we nu aya aing disebut lah ngaranna ece ulama zaman baheula ulama salaf disebatna nyeun pangajian teh ngahaja we di ngaranan supaya aya sono kana pangaosan leres teh dimerekan ku ulama salaf nyeun pangaosan anu sataun sakali mah muludan pada bulan mulud aya satahun sakali tapi bulan Rajab disebutna Rojaban aya Muharaman aya bulan Sawal halal bihalal ece lain sawalan jeung urang suka ning ngabarisaan nyeun pangajian ge sawalan keun bae ece da make merek kitu teh ngahaja supaya jalmi sono kana ajaran agama da make merek mah ngaos ge janten benten merekna muludan pan ngaji ge teu karasa panggung ge dina sawah ece sok mingonan make tena kieu make sound system nu sae ieu nge hadroh para ece aya berkat aya
tuh aya coba unggal minggu we kieu DKM bangkrut euy. Halo. Nu tadina tempat tepang janten tepang abdi nu tebi ti Sukaratu benten kecamatan tatangi kecamatan ti dieu iraha teuing abdi ka dieu pamiti aya muludan abdi syariat da moal tiasa tepang sareng sadaya. Ibu-ibu nu tadina ti RW sebelah ka RW nu beh dieu ti RT tatangga ti RTA ka RT anu beh teras unggal mulud mah ibu-ibu ge masyaallah silaturahim sareng sadayana. Malah aya muludan nu sadesaeun. Aduh, ibu-ibu mah teu cukup sasalaman teu cukup ngadu pipi ibu-ibu. Aya aing ngadu pipi. Ngadu pipi jeung nu jangkung mah kieu teteh atuh abi betah. Aya jeung nu penek kalah ti dagor atuh des. Abdi gaduh bojo kaleresan pun bojo teh awewe. Eta mun rek muludan da ngistrika baju jeung awewe mah bisaan eta ieu nanti jarum naon eta teh paranti ieu ning panitih ieu di kieu we. Terus an beak eta nanti lipstik teh dicokel ku pentul korek. Nya da lalaki mah singkat geus dianu geus di baju naon itu keserepet awewe. Gusti teh masyaallah tiasa petepang sadayana alhamdulillah. Hilap ka Kangjeng Nabi janten emut ku muludan mah alhamdulillah. Sholawat jarang bulan mulun menjadi kerep alhamdulillah. Sodakoh geus lila pan aya tadi hareup cai-cai wae mah sok aya dahareun megera taruang atos dan nu penting mah pengajian zaman ayeuna mah datang ke pengajian sanes dahar teraskeun lain aya ajengan eta ngeureuyeuh sarua aci jeung tarigu ngan beda bentuk sakitu unggul jadi we selera jelema teh beda-beda. Aya aci dicolok-colok ngaranna cilok tuh aya aci digoreng-goreng ngaranna cireng aya aci ngageletru ngaranna aya aci make kurupuk ngaranna aya aci digemol-gemol ngaranna sarua aci rek mingguan, rek bulanan, rek muludan, rek rajaban, muharaman ngaji sarua ngan beda bentuk nya gitu. Jadi ulah nanaonan eta muludan temposi na ngaos alhamdulillah ngan muludan mah pasti diunggal lemur hayang neangan ajengan teh nu ti luar cenah kamu penyegaran dibere we aing dinas protes ke panitia di mana cenah eta ajengan ti Sukaratu nitun tah aing geus disalahkeun panitia mah tak bo nah make muludan geus jawabanna mah hiji urang memperingati maulid Nabi karena Nabi mah jalmi nu seueur jasa. Nah geuning ustad teh loba kan aya deing ke muludan bisi meakeun batur sareng bismillahirrahmanirrahim. Tiap jalmi nu seueur jasana tara dianggap berjasa sabab seueur teuing kasayanana teu karasa da geus teu kaitung jasana. Wios dicontohan ayeuna ece ningali abi rada rapi sakieu mah sakieu rada keren saeutik keur mah santren mah abi teh lapender laki penuh derita leutik hideung budug dari santri baheula mah taroskeun ka kiai barudug nya ieu teh bisa pidato teh ladang budug keun bae da budug-budug ge barorok atuh budug barokah ari ecomnya ya budug barokah eueuh. Halo halo ibu baheula abdi masyaallah boro-boro bisa ke apotek boro bisa ke dokter teu boga duit eta we kudu daunan di jampe ku tetangga pesantren bismillah ka ditu nama wah teu pararuguh
Bismillahirrahmanirrahim. Dug ilalang aya kodok di talian budug sia teu kapalang maning borok sakalian. Ari wal poe Jumaah jeung Kemis kadang Jumaah seseringna abdi ngajar Iqra da pere ngaji eta asup we abdi kana angkot 05 da teu boga motor-motor acan bujeng-bujeng motor sepeda ge teu gaduh kana eta we kana angkot 05 aya bapak-bapak tah nu teu wawuh nempokeun ka abdi teuing beungeut abdi pikarunyaeun teuing beungeut bereun nyebutna ge encep ka abdi teh cep ti palih mana ngobrol we nempokeun ka urang ngomong ke kenek nek abdi ke ngaliuk dari rumah sawak abdi astagfirullah cek aing geus konek jeung ibu-ibu di dieu mah geus kudu hararese lah bukan mah boh kenek ulah ditarima lamun sing ceprek mayar ongkos angkot 2.500 eta ku bapa geus diongkosan peupeujeuh tong ditarimanya nya eta abdi heran kolot nu teu wawuh ngaranna teu wawuh lemurna wani-wani ngongkosan ka abdi keur mah abdi teu boga duit kur boga 5.000 na balik ke pasantren teh ngahuleng eta ka si bapa nu teu wawuh geus wani-wani ngongkosan kabeneran baheula teh abdi teh pan hese payu teh asa cocok mun dijieun mitoha baheula ngan teu kapanggih pikayeuna ge abdi geus gaduh putra 2 ayeuna ti 2 bibit nya bibit abdi jeung pun bojo nyai sorangan mah moal jadi ari aja geus udon deh ka urang nya urang jeung si Dewi pan teraskeun eta si bapa masyaallah kaemut kenging 2 sasih mah kali-kali sok ngelemeng aya kolot nu bageur urang keripuh keur boga duit ngan ukur 5.000 dianteran encan nah ari kapun bapa dirarompok nu belaan ngebon nyawa melak cabe melak bonteng keur masantrenkeun nyakolakeun anakna teu dianggap berjasa da pun bapa mah geus loba teuing kaalusanana nah anu 2.500 dianggap berjasa sabab saliwat kakara mereka hadeana ge betul komo pun dia ngejerit maratan langit koceak maratan jagat antara hidup dan mati toh pati jiwa raga ngalahirkeun abdi teu dianggap berjasa bukan hanya keringat darah nyawa juruna maot disebutna ge ngajuru teu dianggap berjasa lain nungku 2.500 sawah ge ditajong keur nguliahkeun halo ibu osok emut ka putra osok budak urang di Jakarta geus manghidahar encan aya we berita gempa di Bandung kamari anak nu di Bandung bisikeun aku gempa osok kitu nya sanes ka putranya sanapasna kolot mikiran nu jadi anak-anak rek mulang tarima kanu jadi kolot nebus napasna sanapas moal bisa dibalas ku ibadah 60 tahun anak sujud ka Allah 60 tahun kata Nabi dia beribadah ka Allah rek maksud mulang tarima kanu jadi kolot nebus sanapasna ge moal bisa katebus sabaraha juta napas kolot mikiran urang dinas tah mimiti kadang ngeluk-luk ustad teh kopeahna wungkul ka tidinya bukan hanya napas keringat darah sekalipun malah nyawa dipersembahkan ke anakna sanapasna wae teu katebus ku ibadah 60 tahun cacak kakolot hese ngales jasa komo ka sayyidul wujud Kangjeng Nabi Muhammad Kangjeng Nabi maloba teuing jasana seueur teuing Rasul rek dibunuh Rasul rek diracun Rasul bade diculik Rasul nepi ka habis hartana sareng Siti Khadijah kangge perjuangan agama nah Rasul teh asa berjasa da geus seueur teuing ka sayanana laulaka lamma khalaqtul aflaq ya lamun teu aya nurna Kangjeng Nabi ece moal diciptakeun ieu ustad penaik malah kakara ngadeui ngaji di suguhan pot kemak ulah dines teuing pengkolkeun deui keur dines teh pana heheh deui tah ieu panitia nu wajar sapertos kieu mah jadi ari kaajengan nu jauh tong loba-loba teuing susuguh tingali 2 macam we cai nu renyem hiji minerale cukup ya mah panitia teh sok leuweuhan 14 gelas Fanta Coca-Cola sosro kopi luwak emangna aing ajengan kasurupan
menang hargaan kiai nu menang-menang tapi kudu leuwih hormat ke kiai nu biasa direrepot ku urang gitu. Nah anu di lemur mah teu karasa jasana da geus loba teuing. Ari aja anu bareng ngelol kieu mah asa jasa da saliwa. Padahal ayeuna ge balik deui teu lila ge. Nya komo. Halo. Bu. Di dieu gaduh minantu keur hamil. Aya di dieu sok syukuran ecosok. Aya di dieu syukuran 4 bulan aya. Astagfirullah 2 jam ge kesel komo 4 bulan. Halo. Ibu budak pan Masya Allah hayang dicukuran budak teh didoakeun ku ustad di setempat budak urang jeung incu urang dititipkeun ka aranjeunna urang mingguan terus ngupingkeun bag-bagan agama ti anjeunna salamet di akhirat ti ustad anu sok direrepot malah ruah reuwih peuting ceurik ya Allah geuning salaki abdi ya Allah geus bingung ka Pak Ustad. Assalamualaikum pamajikanana ustad ge ngarenya aya naon bapak keur anteng ustad jeung pamajikanana ngaji yasin maksudnya ari ece ka mana wae Pak Ustad hapunten abdi ngarerepot ieu pun lanceuk kunaon nya salaki abdi Pak Ustad geus teu aya sigana tenepi teu cik atuh mau teh bebeja kitu teh Pak Ustad. Boh dikuburkeun didoakeun ku ustad setempat budak diringankeun ece diringankeun di akhirat sabab dididik ku ustad setempat ditanya ku malaikat jaga ngawuruk teh budak anjeun entos dititipkeun ka Pak Ustad. Ustad teh ngaringankeun hisaban di hadapan Allah ngajina mah sajam ari kali 6 tahun mah di akhirat teh rada longsong tapi da jadi ustad mah miris ece mirisna teh kieu tu kolor ka tempo. Ari make calana disangka ngoraeun serba salah. Ari make sarung disangka burut. Pugu abi mah di sarung teh ngeunah ka angin-angin aja. Ulah dineus teh. Aca ngajikeun budak di ustad di guru dunia sajam tapi kali 6 tahun maringan di akhirat teu karasa jasana teh. Dididik anjeun ku ngadidik anjeun ke budak anjeun baga-bagan agama atos dititipkeun Gusti ka ustad. Ustad teh ditanya, boga murid ratusan salami hirup. Reka surga teh lila da ketitipan budak ece. Tah ieu nepi ka dinya mikir teh asli lawan diriungkeun. Komo guru diniyah malah lehoan budak teh keur usum hujan. Pun biang ece nepi ka ayeuna jadi dosen diniyah can pensiun. Geus tos bade 60 ngajar kene sekolah agama da jag-jag. Salah salaman teh. Mun usum leho teh, usum leho. Da leungeun inung uing teh, eta hurasna saja. Mun dikerok teh jadi opak leho eta teh. Halo. Cik lamun aja. Cik lamun aja geus rumah tangga, heng salah ibadah saha nu tanggung jawab caroge. Sabab caroge na teu bisaeun ngajarkeun da kudu nu ngawuruk teh caroge. Sabab teu mampuheun ngawurukna atanapi bisa ngaji tapi eueuh waktuna titah we mingguan. Tuh ustad maka tanyaan deui. Katitipan anak batur, katitipan pamajikan. Henteu ari peutingna mah ngaji unggul. Bo, kapan unggal lebaran teh? Aya nu hidang aya nu henteu ka abdi ge. Aya mere BHS, ustad hatur lumayan cenah ieu BHS tilas almarhum. Lain ari nolak urut mah. Da ari ustad mah iraha nolakan ieu teh lebaran cing piraku BHS tilas almarhum jeung ngorosot di ieu sarung. Tak ece dipake teh BHS teh gegerbegan abdi teh da dari jiwa tilas almarhum atuh. Boh. Ibu salamet di akhirat boga budak didikan agama nu kuat pira ge di musola leutik di masjid leutik ngaduakeun ece maot ti heula budak ngaduakeun maca yasin balener maca yasina ih da apal ka kolot teh kudu kumaha salamet di akhirat teh jasana nu aya di lemur teu karasa jasa nu berjasa mah jelema nu berjasa mah sabab geus seueur teuing kasayan nana kasayan tuh panana ge kasebat simpanjang Yusua. Halo cacak-cacak ke kolot urang cacak-cacak ke guru urang hese malas jasa komo ka sayyiduna wa maulana Muhammad tuh geus nepi ka Rasul geus kari balik ceuk bisi bade karu lemah cek da abi mah
balik bebas rek sarare kabeh atoh kari balik kabeh dinya mobil mah nya da mustamitun wajar mustamitun bareng mustamitun wajar bareng mustamitun namun mau balik tunuh mau balik kurang sare cepan abdi ceramah wae di tanggal hiji teraskeun ai Kangjeng Rasul mulia ai Kangjeng Rasul agung kusaha diagungkeunana ku Gusti Allah yang ngagungkeun wa innaka la ala khuluqin adim malah qori tadi nyebatkeun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu Allah jeung malaikat ge bersolawat ka Kangjeng Nabi ngamuliakeun Kangjeng Nabi piraku urang umatna nu butuh kana sapaat teu hayang ngagungkeun Nabi. Punten ibu baheula muslim kafir disebutna ngagolongkeun Kangjeng Nabi di rankingan kahiji tina 100 tokoh dunia. Nabi marengking hiji ngelehkeun Abraham Lincoln presiden pertama Amerika, ngelehkeun Thomas Alva Edison pencipta lampu, ngelehkeun James Watt pencipta mesin uap, ngelehkeun Mahatma Gandhi. Rasul marengking hiji ku kafir ge di rankingan, ku urang mah komo deui. Halo sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina sababiyah namuludan mugi hasil pamaksadan babiyah namuludan mugi balai nebihan sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Tekop kieu plak geus we. Bu Kangjeng Nabi mulia Kangjeng Nabi agung kusaha diagungkeunana ku Gusti bu seueur kamuliaan Nabi ngan minimal urang dia sing apal 5 kamuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin. Saestuna Allah ngamuliakeun nabina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku 5 kamuliaan. Hiji nabi teh mulia teh bil ismi sareng bismillahirrahmanirrahim. Kangjeng Nabi dimuliakeun ku Allah dina 5 perkara. Hiji bil ismi mulia namina kana bisanes Allah manggil kana jenenganana, tapi ka Nabi Muhammad manggil pangkatna. Osok tahiyatnya cenah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ka Nabi Adam Allah manggil ya Adam, ka Nabi Musa Allah manggil ya Musa, ka Nabi Isa ya Isa. Kasadayana para nabi disebut jenengan, tapi ka Nabi urang maku pangkatna assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, pangkatna mulia namina Kangjeng Nabi mulia. Nabi sanes gelarna alaihi salam, Nabi Adam manusia pertama gelarna alaihis, Nabi Ayub lupang sabar na ku panyakit alaihis, Nabi Yusuf nu sabar ku cobaan alaihis. Nabi urang tina sekian nabi eueuh nu nyaruaan gelarna benten sallallahu alaihi mulia namina Kangjeng Nabi mulia. Matak urang sing sering maos sholat di demo wabarikan osok aang wabari babaturan keur masantre maneh nama payu teh heula da jangkung gede kasep ari aing betekok
ngan ngadu ceng gelis mana jeung nu aing mah menang melet. Halo ibu abdi mah lain hare jeung tah jeung nu sok wabarikan teh sakobong dan memang diasuh ku abdi teh sahanapeun umurna beda saeutik geuning ustad leutik pan ustad kolonel kolot-kolot segede menel aja. Bu anjeunna nikah ka urang Sukabumi abdi monok di mertuana kitu geus pikayeuna ge beda aliran cing maneh mah nyerikan jelema aing mah nyerikeun kitu tungkulkeun mastaka muslimin mun aya aing disensurikeun ku sia bayangkeun kabeh dosa urang satahun ka pangker muslimin jeung saha urang midamel dosa jamaah lawas sareuri geuna ibu sholawat mah aya nu asup ka ditu ka dieu tawa barik asup ka ditu ka dieu sholawat Jibril asup ka ditu ka dieu erek dinu sedih bisa geura sok dinu maot Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dinu maot asup coba euca aya nu maot sholawat teh pada anu teu asup kanu sedih kanu bunga asup nya aya nu maot tala'al badru alaina meureun teh ditaringangan mah aja ngalongok nu gering ya asikal mustafa agasil binainil muna cek nu gering teh sia nu gering teh weuing ibu sholawat mah aya nu asup ka ditu ka dia aya nu khusus dinu sedih khusus dinu bunga aya ngan aing modelkeun sholawat Jibril tak mah teu bisa ujang sholawat para ranyang mah sholawat Jibril we nu kumaha paranti sasalaman sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam aing bisi labu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala eta ge sarua asup sok anu sedih asup aya nu maot sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ngasuh budak sallallahu ala Muhammad sariri nu dijurugi tempo sallallahu alaihi wasallam ieu ngasuh budak teh ya atuh budak teh reuwas teteh tuh aya kolot nu ngalinglukeun budak loba ih ari ieu budak saha ari ieu budak saha mun budak bisa ngomong pan aing teh anak sia tanah budak tuh bisa ngomong da eta mah diasuh teh atuh kieu aja bila ingin melihat ikan di dalam kolam aduh kur aing siga hayam bener-bener lagu eta budak teresep musep melihat ikan di dalam kolam aja halo pangkuku akina da geus beda deui bahasa jeung kuninina mah anak laja iya anak laja nya anak jelema kang eta anak laja anak laja dasar urang Sunda cacadelan teh beuki anak laja non hesena nyebut rajanya tuh si aya anak embim mobil we atuh tuh si aya dina enton motor we atuh cek Profesor Arif Rahman mah budak teh bakal hese ngaji Quran sering teuing cacadelan kengingan ulah sering teuing abi gaduh putra numpang ageungna mun cacadelan inungna teu kenging bener teh ngaji Quran teh nya sok ajaran ieu mah tuh si aya nya kuyupuk sareng doyok-dok bah biasa kuyupuk kitu dorok-dok kitu teu kudu kuyupuk doyok-dok halo sing sering mawas sholat man sholat alayya fadroka ma'mula barang siapa yang bersolawat kepadaku akan sampai kepada cita-citana matak para ustad mah kiai urang mun ngadoa teh sok maca sholawat heula supaya doana teu kahijab
insya pan aya adab-adaban ngadua teh aya. Ayeuna ibu gaduh putra ka ibu nyuhunkeun motor, ka bapak nyuhunkeun motor, tapi bahasana teu make adab-adaban da moal dipasihan. Mak, pak, gaul jadi kolot teh mikir. Aing sakolah hayu we numpak calana. Mikir jadi kolot teh tuh kos kolot batur, hayang masihan mah. Moal. Geuleuh nu aya ge, tapi budak nu alus mah diuk heula. Mama geuning meuni aya seprit sinarieun. Mun kalau aa iya ri mamahnya sok ngartos gitu ka ate mohon pana ate nujuk kirang raos badan mohon sok atuh cenah leueut bager cek indungna teh ih da mamah nu bager mah perhatian sanos ieu sprite geuning aya merek kan aya bandrol 5.000 keun we bios aing naon nu katempo dileueut teh ku budakna teh mama meni renyem mohon pan seueur sireuman atuh meni bager gadi di kolotnya mama diemut-emut mah abis sakola naik angkot naik grab nah gojek dah ya kanggo nyanak motor mah geura sok dikumpulkeun ih pokoknya mah mun abi gaduh motor mah mama bade pangaosan naik abi pere dijajabkeun apa aya keperyogian ge sepuh terbaik pokoknya mah tiasa merhatikeun ka hayong urang kalih mama jeung bapak mah bapana keur di kamar aya naon mah ieu budak hayongeun motor kan wang pikiran kan wang pikiran teh saminggu tidinya datang mobil kolbak mawa motor heuteut turunkeun ku pagawe dealer teh budak geus teu kuat hayang ngajaran motor da geus hayang teh geus teu kuat digas teh setoran panggil jeung baladna ngelakson kiridit terus digas deui hiji waktu mah isukna lising bo kasepuh wae aya tata krama ka Gusti Allah. Tata krama secara lisan adalah sateu acan ngadua teh ulah poksang kudu hiji maca sholat istighfar heula maca sholawat terus naon deui nyaeta muji ka Gusti nu kaopat nyaeta nyuhunkeun ampunan dosa diri pribadi ibu rama jalmi nu berjasa guru-guru urang keluarga urang neme urang namih doa ku hoyong dipaparin tambih hidayah dipaparin kasehatan neme naon maksad kitu ieu mah kalau teh Gusti da abi teh sarua jelema Gusti hirup teh meuni kieu-kieu teuing Gusti batur mah karek rumah tangga lol ge nah leungeunna teh geus 50 gram Ari abdi rumah tangga geus 40 tahun eueuh karet gelang-gelang acan Gusti ih mangga doa teh maca sholawat mangga ece urang samenit kudu jadi emas abdi ngetang ece waktos 5 menit tiasa 100 sholawat nu penek sallallahu ala Muhammad jadi emas bisa di akhirat insya ece samenit tiasa jadi gedong surga la haula wala quwata istighfar astagfirullah ngunang rizki saja badi hampura dosa teh istighfar teh jalbir rizki kitu tereh ngeusan nya da bisi geus urang teuing balas ku atoh abdi ngaji deui dia resep loba pemandangan ngareunah we aing tah ngarenyet nguseup boh. Nomor 2 bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 Rasul dimuliakeun ku Allah wal jismi dimuliakeun jasadna hartosna di mana Rasul ngadua teu aya doa nu ditolak ku Gusti Allah. Jadi Rasul mah ece dimuliakeun jasadna lamun sakali ngadua teh langsung diijabah tapi Rasul teu mumpang-mumpung gunung Uhud jadi emas kari ngadua bisa tapi Rasul teu mumpang-mumpung mulia jasad Rasul ya mudah-mudahan orang dia sing tiasa angkat ke Mekah Madinah di Madinah aya jasad Rasul anu rek dibongkar ku sababaraha jelema nepi ka ayeuna gagal kapangih wae nu rek ngabongkar makam Nabi saking muliana jasadna Kangjeng Nabi Muhammad. Di Mekah aya tempat lahir Nabi
bumina Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah, Masya Allah. Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahaya ngempur di bumina hurung mancur babar taya kokotoran orok lir nginyepitan socalir kenyipatan sarta harum sesengitan olok nalo urang pet orok nalo bakotoran socana loba cilehan sarta bau kahiputan. Nabi mah bersih tah lahirna teh di kampung Abwa pamiti pangsaian mah kari ningali we bawa bumi teh tah ayeuna mah cet teh asana rada mirip kieu ngan rada hurung tah bumi eta tah eta tempat Nabi dilahirkeun di dinya ayeuna jadi perpustakaan. Mudah-mudahan ku Allah sing arangkat ka ditu kadena hate ulah nyebut pimanaeun Abu ulah ragu-ragu aminan we aminan da kana kanaon ka Mekah mah nina naon cenah niat nisab nasib aya nu teu niat tapi nisab tapi nasib ini aya nu nisab teu nasib teu ini nya pan babaturan ge aya tukang gorengan tukang kerupuk di Cikone disebut teh pan Haji Rangu pun nyengir pun aki caliweuran da geus ieu mah jenganana caliweuran ya pun aki tigigir di Langka Pelancar Bandar Gula disebut ge Haji Giung atuh dapan syariat teh dinya nu karunya mah Bandar Manuk eta balik ti Mekah ka mana Haji Burung burung telin gelo da Bandar Manuk eta mah boh teraskeun di Gunung Uhud aya ruangan di dinya ruanganana seungit tapi ka ieu geus dipodolan onta sababaraha kali di dinya diteuneun onta anger seungit naon sabab aya darah Rasul waktu perang Uhud ngalir dina eta taneuh nepi ka ieu we ruanganna teh seungit saking ku seungitna getihna Rasul sallallahu alaihi bisa dibuktikan mangga ngan ka ditu ayeuna dicaram abi mah tara eleh geleng urang Arab mah babari bere duit cekelan gadona. Nah bapak-bapak di Mekah malah laki mau dicekalan gado teh bunga alabatan dipuji ajaran sok di dia dicalincing cekelan gado kolot digablok meureut ai di Mekah mah cekelan we abi mau munawar teh kieu we kep eta teh turun harga teh aya teh turun dibere bonus urang Arab mah alabatan dipuji cekelan we lalaki bujurna diudag ka mana teh jadi orang Arab mah paling keuheun lalaki mun dicekel bujur mun ieu mah asa dipuji mata 40 askar ge dicekelannya ku abi kep aya nu mere duit tah 5 real pun bapak kabitaeun supaya kana jero lip aya nu jangkung gede cek pun bapak kep Kang Haji tapi mah urang Cianjur cenah aduh eta karunya cek aing kieu we ngaji mah da eueuh kumaha atuh da aing ngaji teu bisa da kieu we boh kesang Rasul seungit alabatan minyak kasturi begitu yang diriwayatkan oleh Ummu Sulaim seungit kesang Rasul alabatan minyak kasturi beda jeung kesang mubalig nu ieu alabatan minyak kastai bo Rasul mah tara heuai urang mah sagelis-gelisna sakasep-kasepna bangsa urang sok heuai Nabi mah tara heuai naon ari bahasa lemesna heuai patebih waos jadi orang mah heuai jeung hitut hampir sarua da teu ngosok huntu jadi budak tatarucingan tahun naon nu bau tahun tu mamah koneng ibu jatuh Rasul mah manusia luar ya Allah nasibkeun jamaah nu hadir sing tiasa angkat ka tanah suci Mekah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah andaikan mereka wafat dalam segera ya Allah aya nu umur teh nyaho tapi pahala umroh jeung haji pasihkeun ka marantanana jalmi-jalmi nu sok hadir kana pangaosan amin ya rabbal nomor 3 tereh ngeusan siap-siap resep ari ngaji ngampar teh bisa mendeteksi keadaan jemaah mari jamaah mah tiasa ditingali upami tos standar hiji tak ari standar hiji teh tuur di kahiji geuning lamun geus 2 eta geus bahaya komo geus 3 mah aing jadi siga di pos ronal pugu aing hayang diuk
abdi sumpah capek ge leungit aing nempo nu jamaah di dia da unik atuh diriung ku tang kacau dah resep Gusti alhamdulillah. Jadi nomor 3 Rasul mah wal ato naon cenah jadi anugerah sareng bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3 Rasul dimuliakeun ku Allah wal ato jadi anugerah kanggo seluruh alam. Ka alam lawan ka alam kawan Rasul mah kondusif. Lahirna Rasul nu tadina kerontang jadi subur Mekah teh, nu tadina hese nyusuan eta bangsa doma onta jadi pinuh ku kasuburan. Masya Allah, sesembahan bangsa setan eta bangsa seuneu anu seuneu paranti nyembah orang Majusi nu puluhan tahun teu pareum. Lahir Rasul ngadadak pareum pada teu aya cai. Jadi urang dieu sing jadi penebar rahmat sadaya. Ibu-ibu datang pengajian nya ka imah tos pengajian salaki teh disambut dengan baik, ieu mah mawa keresek dialungkeun kana beungeut salaki. Lebok kusia cek salaki teh baru kali ini ada setan berjilbab, padahal jilbab nama tuh salah, ada jilbab mah parentah Allah dan nu goreng nama oknum. Nah ari jilbab mah parentah dina surah An-Nur sarua jeung sholat. Jadi we jilbab nu disalahkeun teu kaharti ayeuna mah. Bu datang ngaji teh diajar seuri nu bener, ka salaki teh seuri kieu teh. Seri nu bener teh ka kiri sak senti ka kanan sak senti geura teh kieu tah. Ieu mah ka kiri sak senti ka kanan 4 senti eueuh teh. Awewe awewe nu teu ieu mah eueuh boro-boro di akhirat, di dunia ge geus dihukum. Goreng ka salaki. Naon Ustaz buktina? Eta salaki biasana moal 500.000, ieu 50 dah monyong bibirna teh. Tuh geus dirobah di dunia keneh ge. Tuh geus disiksa teh bibir robah. Nah, ieu mah salaki bareng datang, mana bebenang? Cik salaki ai mamah kos marmot. Duit. Ece cenah diuk heula salaki teh geus nginum ka kara bapa atuh seueur bayareun manawi bade nu mana heula mangarah mamah teu wirang teuing izin kamari pantos aya iuran kematian ti KRT-an ditambah kapan budak tos kenaikan kelas sabarahaeun kamari basa Agustusan budak di lapang jajan sabarahaeun bayuran muludan jab kamari teh mamah teh ditagi ku desa aya pajeg jaba nyokot gas 6 kali karek dibayar 2 kali ditambah pan rokok 4 bungkus karek dibayar sabungkus nu mana we atuh bapa nu kira-kira nu penting heula cek salakina mamah hapunten apa tegaduh iya pebenangan mengieu we aya artos ieu 10 juta mama sing cekap sadinten boro-boro eueuh pamajikan aing ge luhai peutingna bibirna teh beureum siga careuh ngakan hayam pabrik cat pinah kana beungeut bari ngomong makasih ya saya makasih bade beda tuh dah 10 juta nya Masya Allah. Bu bapak teh kudu ngahargaan ke pamajikan da pamajikan teh jelema capek awewe rasa Bu capek awewe makhluk kuat. Nah ya disebut makhluk kuat 3 pagawean bisa sawaktu leungeun nu hiji ngais budak leungeun nu hiji ngagoreng tahu cokor ngepel muih ge bisa matak mun awewe di imah ngomongna teh eureun wajar loba beban ti mimiti bentak nepi ka sare beban kabeh matak ditanya sekecap ngajawab nomor 200 kecap mari artos 100.000 ya kene apa li zaman enak segala naik bas naik kamari keban nyokot ini kalau 4 muka karek dibayar sabungkus ditambah ban gas ge 8 kali karek dibayar 2 kali dinya ge nyaho ye duit zaman enak mah tanaga dia jadi salah kita kamari meuli minyak sabarahaeun ditambah kapan samaragi sabarahaeun jaba kali kamari budak tah tos milu eta disebut teh futsal sabaraha ka kolot teh kamari deui nu bungsu heuh we ka tukang dagang ye lieur jadi pamajikan dengan turun duit mah geus teu kabagean keur lipan mah jadi salah kita ruk mah mikir padahal salah kimat 2 kecap 3 kecap wajar lah loh beban awewe salaki jadi aya pangaboga gara-gara itu kadang-kadang aya positif na bawel pamajikan mempa atuh sing ieu teh rumah tangga teh sing aya peningkatan saeutik kitu pan atuh teh pan ari hawa awewe mah hawa ari hawa teh deukeut teh jeung hawu nah ini jadi aya bahan ieu anak-anak pinter aing ari hawa teh hawu ari hawu mah haneut jadi nu sok ngahaneutan teh awewe matak salaki bisa sumangat teh gara-gara awewe cicing pak keur dimeunangkeun heula keur diangkat heula ke halo teu saeutik da kumaha awewena kitu
jadi ajengan kumaha bojona, jadi RT kumaha bojona, jadi pengusaha kumaha bojona, jadi pejabat kumaha bojona. Gitu karakter bojo mempengaruhi pamajikan salaki tuh poho ari ngomong beri lapar teh kieu da. Jadi pahili. Bo awewe mah makhluk kuat margi bisa maehkeun nu hirup. Ngahirupkeun nu paeh. Cing ulah sarere bordak leutik mah. Halo. Jadi awewe mah loba beban nu mawi Pak kupingkeun antep. Tangkep ti tukang kep cek dokter Aisyah dalan awewe mah sing kalau kumaha ngamek dengekeun. Abi mah ka bojo komo abi boga salah teu boga salah ge keuna antep. Geus wargeun tangkep. Geus. Cager aing boga salah gede ge. Komo teu boga salah. Ece sarua mun lalaki keur ngamek teh sebarkeun rahmat ulah saruana. Salaki keur ngamek ke antep dah. Salaki ge lahirna ti awewe. Leres ti seorang ibu. Tiada seorang lelaki pun yang lahir dari batu, semuanya dari perempuan, betul. Matak salaki keur ngamek ece cicing we. Ngamek cicing, ngamek bisi labuh ngamek cicing we. Ngamek keneh cicing we. Ngamek keneh singsatkeun anu rok cek ece kembalilah ke tempat asalmu. Geus. Jadi we murah aing tisu we. Cager salaki mah kitu mah coy. Cita ke tempat asalna we teh eta. Ini ajengan asa gugelo-gelo teuing Gusti. Cek ibu-ibu bae lah cenah 1 tahun mulu dan anu kudu edan cenah mah. Ibu. Ya matak ece. Awewe teh anu gering asli anu gering kurang piknik. Kurang healing. Kaos pun bojo meuni asa rareged awak teh. Meuni asa mager, boring. Hayu atuh urang ka Asia Plaza, hayu. Da meuni ngajlok cek aing teh beda ieu mah geuringna lina asli teh eta. Nya mentak aduh masyaallah. Jadi ari awewe mah ce seni na teh balanya. Sok ajaran Pak balanya lalaki mah singkat. Mang eta sorban sabaraha? 100.000 tiasa kirang. Bisa Mang 80 Pak. Kurangan deui satik deui 85. Awewe mah beda. Mang eta sorban sabaraha? 100.000 tiasa 45 teh. Cek aing ge paehan tukang dagang atuh. Matak abi nganter pun bojo lamun balanya sok di luar abi mah di luar pasar sok ngarokok di warung kopi tam ngabubur keun antep sina anyang-anyangan ta duit ta jig-jig. Urang pernah nganter dah lila tuh cek. Di dia simut samaruk teh meureun mahal itu murah pek teh leuwih mahal di dulu balik deui Allah. Tah tuh da rumah sa si teteh nepi ka ngajungkel anjir teh. Nepi ka karya tah. Dan memang gitu senila awewe mah teh. Matak Pak masyaallah sing nyaah ka bojo teh nyaah ai keur bobogohan mah siga nu nya dina motor jokna teh di jangkungan punten teh katongengan soalnya ada bere anak 5 da kieu cekelan pemajikan teh Pak cepengan abdi ge osok ka komo ka pasar Cikurubu kamu cekelan kok. Oh katembon ku jama Ustad nuris meni romantis. Lain romantis mun dikencarkeun balanya ta eta aing mah. Batak dilepaskeun mah paur pakpik pak leungeunna teh eta. Siga diangkat pada dibobotkeun. Ibu nama ibu-ibu teh jadi balager insyaallah. Pak gugah Pak gugah. Ya mah hudang. Hudang salaki teh tengar kalongeun matak di ditu mah nya matak di ditu mah loba salaki no leutik pamajikanna gede ayeuna teh keur usum termasuk si ieu ya nah balik ti Mekah hajian pamajikan aing jadi bekah kitu cek siga ya teh siga gas LPG cing kieu ya nu tadi langsing jadi langseng kieu jadi loba ayeuna mah usum lalakina leutik pamajikanna gede kan leuh ai teh gering mah pelepah nu gering dirongsen we cek da eta aya gambar panon 2 oh meureun panon pamajikanana da molototan we jadi leutik matak ece salaki leutik ke keureueuh bapak sarua bojo rada ageng keureueuh cek ece teh salaki leutik teh wahai Arjuna kecilku kitu cek bapak wahai bidadari gebidku kitu geus halo halo ece alhamdulillah ngudang kucing hudang atuh ya Pak gugah Pak sedeo deui kum ya Rasulullah kum ya Habiballah sok ece bari nyium geus pamajikan lain ge iraha teuing kitu Pak gugah Pak
gugah Pak, insya Allah tibra. Pak gugah hese udang tarikan, Pak gugah hese udang, Pak gugah hese udang kudu dikumaha. Radikal halus mah kieu, Pak gugah Pak Allah la ilaha. Cek salaki teh tah paeh ka aing penuh udang salaki ge. Jeung tatangga akur insya temen rahmat sakedeung deui pilkada beda pilihan wajar ulama tak jadi papaseaan. Nomor 4 bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4 Rasul dimuliakeun ku Allah. Wal hoto kalepatan Rasul dihapunten samemeh midamel kalepatan. Surgana tos para ruguh tapi ibadah teliren-liren. Tobatna sadinten sawengi maca istighfar 100 kali. Beda jeung urang. Surga can para ruguh, dosa can pugu dihampura, ibadah talangke, tobat dingkengke. Gitu. Tuh cek aing dijawab gitu. Gusti yang cek si ibu eta ajengan di jieuna tina naon kitu. Pugu cek pamajikan teh horeng teh kitunya kalakuan teh cenana panggung teh. Cek aing teh keun bae diomongkeun masa kali-kali atuh. Da kudu milu ngamodal cek aing. Ai kardus nah hayang diomongkeun muhun sing ridho nya muhun. Tadi ge abi mah alim ngiring mamah kasih ate abi mah sok kabawa-bawa dina ceramah. Sing ridho ceng da sok nonton ieu na video ge. Pan didinya teh kitu teh tetep meni gede kitu teh pantina berkat teh. Oh baheula mah hampir mungan ka urang. Atuh naon arep-arepkeunana urang. Eta wah cek mitoha ge ta didinya deket Bulog. Imahna teh nyai mun teu daek ka si Aa hanya kal. Naon kitu? Heuh pan si Aa teh baheula teh nu daekeun. Cek aing meuki nyeri hate teh di Mekah ngomong kitu geura. Cenah pan mamah teh cenah bisa ke Mekah teh syariat si Aa. Oh pan ku aing kudu budug dibayar ka eta. Heuh manehna mah heuh budak Mang Enin ta. Heuh si Dewi. Kemarin pun tos ka haji jeung urang eta manehna teu leutik keneh geus ka haji pan eta teh pan tina ladang kesaktian. Aing teh sakti kumaha batur melak cau teh 1 tahun aing sajam setengah di Cikatomas. Ceramah melak cau na biwir dibuka teh aya po dina kardus teh cau arasaknya. Aslina batur nyeun opak 2 minggu. Timi-timi nyieun nepi ka ngagoreng urang sajam di Cikalong dibuka teh opak ke. Berarti boga salah kita saktinya. Duka ari ti calingcing mah teuing naon engke. Ai poe Gusti ieu ngaci ya Allah. Ibu mudah-mudahan tah urang masing jadi ahli taubat. Amin. Ya Rabbal. Nomor 5 terakhir bismillahirrahmanirrahim. Rasul dimuliakeun ku Allah. Nomor 5 waridho terkenal ku karidoanana. Ibu Rasul marek maot bade ngantunkeun teu ngamanggil putra tapi ummati komo istri mah dipisahkeun tina ummati teu balas kunyaah ka istri Rasul an-nisa awewe mah dipisahkeun dimuliakeun ku Kangjeng Rasulullah. Awewe mah paling dipikanya pengajian ge pinuh ku ibu betul teh. Tabligh akbar pinuh ku ibu, sholawatan pinuh ku ibu, arisan pinuh ku ibu, nu nganyuk tara bebeja ge sa. Keun ada istri mah dimuliakeun ku Gusti. Bu, nyerina maot aya 100 dipasikeun ka umat, hiji ku Rasul salapan-salapan. Nu hiji dibagikeun armungan. Ibu hoyong ka surga. Hoyong maot. Mung ece mah. Ari ka surga hayang ari maot mung rek mana asupna da ka surga mah kudu kadinya. Jalana. Bu nyerina maot nu hiji teh saur ba'dul ulama, saur pengarang kitab Tadkiratul Qurtubi nyerina maot teh ibarat manuk nu digoreng hirup-hirup. Atawa doma nu disisit hirup-hirup ai keur kurban mah domana geus paeh. Ieu mah hirup keneh disisit tangke nyerina sakaratil maut teh seperti kitu. Atawa sosorodotan dina seseukeut pedang nu panjangna ti masrik nepi ka magrib. Bisi teu percaya ayeuna balik mawa hinis.
supaya kana bujurkeun weh tah nyerina teh alabatan eta matak ece lamun maot husnul khotimah nyeri bakal leungit insya mudah-mudahan orang sing husnul khotimah. Ibu hoyong maot husnul khotimah syaratna kudah gaduh hanca naon cenah gadah gaduh hanca hoyong maot keur ngaos Quran hoyong tah hanca Quran ari hayang maot keur ngaji Quran ari nu dihanca status teu nyambung eta. Selfie awewe mah mun sekali selfie bisa 80 gaya ge bisa ya awewe mah kreatif bareng geuning opatan kieu tah arius iwati modal ge teu dipoto eta mah salaki gering cetrek suami muntaber lain diurus mah eta teh menu hari ini urap kangkung cetrek deui boh kan ada hiburan eta mah nganu maksud teh ece lamun hayang maot keur ngaji Quran hanca Quran pasti maotna memeh ngaji Quran keur ngaji Quran mulang ngaji Quran matak ece nu ahli ngaji moal jauh maotna memeh ngaji keur ngaji balik ngaji matak hanca we ngaji mun hayang maot keur salat hanca salat sunah insyaallah maotna teh memeh salat keur salat mulang salat kitu pun guru nuju ngabahas husnul khotimah di awi pari dina mingonan lep we maotna teh nuju ngaos ta ece matak emak mangga sok hanca pengaosan dak mah ka pabrik ek gawe da moal ditarima moal ayeuna nongkrong dina posrona make legging boro-boro lalaki juriga remung matak mah sekolah anu geus sarepuh mah ngaos sugana mau teh urang teh keur ngaji lep ece tos bubar jeung nyawa-nyawana maotna ge amis keur ngaji mah insya kunaon Rasul ka WC ngajarkeun ngadua bisi maot di WC teh tempat kotor da ka WC na make doa bismillahi a'udzubika minal hubusi hanca we teh sampean kenca heula bismillahi a'udzubika minal hubusi walau maot di WC ge ku Rasul insyaallah marugi-rugi teuing da aya doa erek ka WC nya matak Rasul mah dina tempat kotor ge aya doa supaya urang engke bisi maotna di WC marugi-rugi teuing heureuy ge ka harti nya geus nah marong wae bisi bade arwing sareng bismillahirrahmanirrahim kamulyaan Rasul aya 5 hiji mulya namina 2 jasadna 3 jadi anugerah 4 lepatna 5 ridona bismillahirrahmanirrahim kamulyaan Rasul aya 5 hiji mulya namina 2 jasadna 3 jadi anugerah 4 lepatna 5 aya ajengan nu ti Sukaratu teh naon nu dibahas kitu we pokona mah seuseurean kitu we pokona masalah muludan geus sakitu aya nu nanya teh naon nu dibahas ku Ustaz 5 hiji mulya namina 2 jasadna 3 jadi anugerah 4 lepatna 5 ridona tah aing bisa kitu jadi heureuyna aya ngajina aya baweun balik cek guru sia sok ek bobodoran ge ujang da geus bakat sia mah cek guru teh kan kade balik kudu diingetan jamaah nu didugikeun teh sabaraha 5 hiji Rasul mulya namina 2 jasadna 3 jadi anugerah 4 lepatna 5 ridona yes ngeus balik aduh ece mang ehona leutikan heula 5 menit MZ heula cenah sok atuh samenit teh uang onang MZ ka dieu pernah dionang teh mau datang MZ ge geus maot cek MZ kieu ceuli di dieu di dieu remote-na hayang robah salah mencet jadi sora-soang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasul telah tiada, Nabi telah wafat, tapi namanya tetap dikenang. Betul? Siapapun orangnya, apapun profesinya, dia ingin bahagia. Betul? Jadi maronyong. Betul. Pemajikan uing mun dibere MZ seuri teh
dah pemajikan ustad ge jelema segala beak mah ceurik di baeud beak gas bawang gula beak waduh uyah beak di dapur teh kieu panto dapur buka ku aing jangan cemberut gas boleh habis bawang boleh ludes garam boleh tiada tapi cintaku padamu tidak akan pernah sirna. Waduh cek pemajikan aing gas mah meuli teu kudu ceramah lah cenah era aing gitu. Ayeuna nanggap Agim sok onang mahal jeung ngadadak memuadaikeun ku ceuli onangna. Apa kabar Ibu? Aa bahagia ya. Karena hari ini adalah hari istimewa. Apa yang dimaksud? Karena lahirnya makhluk istimewa. Nah, kita tuh bakal meninggal, betul tidak? Siapa sih yang tidak pernah butuh syafaat Rasul? Halo? Kenapa ting pararong begini udah tuh? Cek temennya ya Agim banget na bulenek gitu. Geus tilu eta ustad teh. Ustad Nuri Jendudin MJ Agim. Ayeuna Ustad Arifin Ilham. Samenit tuh Ayanda, Bunda Arifin bahagia, subhanallah. Jadikan kesempatan maulid ini bagaimana kita meraih syafaat Nabi. Subhanallah, Arifin bahagia bisa berjumpa dengan hamba-hamba Allah yang wajahnya bercahaya karena tersorot panon poe. Marilah kita berzikir kepada Allah karena lautan berzikir, gunung-gunung berzikir, semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Pan Arifin mah eungap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Teteh tadi foto status walhamdulillah pur aing keur calangap la ilaha illallah wallahu akbar kitu. Ayeuna make eho uang nangap uje itu Ustaz Jepri ge uje Ustaz Jebragam hiji deui Kang tenang seterah ngeusan Kang Ustaz Jepri pan uje masih ganu setep make eho anu Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bidadari surgaku. Aya pan sagala aya ngonang hiji nya matak dionang ka ditu ge eta meureun ku iritna anu datang lobanya hiji we eta mah alhamdulillah wiwan si Dewi teh stres boga salaki bener eta taletikan deui ieu sora naon gamparan bieu teh sakasumpingan ku gamparan asa kaueuran mandu ka kecelakaan menyan putih gamparan timbalan tah ieu si cepot ya yang dilihat orangnya kudunya kasih sama gitu aing dipikir-pikir nepi ka kieu hirup ya alhamdulillah oma nama engkewe deui hayang ayeuna nya tuh kanggo ada ieu harayangan tadi merek ngeusan geus 1-2 menit deui oma nya cek lah sugan datang omana film nama Satria Bergitar ya dina kuda mawa gitar teh naik kuda apa sora naon ece Ustad jauh-jauh ti Sukaratu disebut kuda cek si Ani teh Roma aku tunggu kehadiranmu dari tadi wahai Roma apakah engkau bisa mengobatinya Roma aku mohon padamu Roma cek oma insyaallah punya ya oma petekel jadi oma mau ngagitar kieu we tah
tah eta teh rahasia teh neangan hulu gitar nu potong jadi kaditu kadia oma mah neangan gitar napan potong jadi huluna jadi oma mah ece oma mun jadi presiden paur ece nah lagu Indonesia Raya dirobah lagamna Indonesia tanah airku biasanya gitu kok Indonesia Raya merdeka merdeka paurna upacara karya kabeh iya oma jadi presiden aya nu maot geta dijawab ku lagu Pak Presiden anu menteri yang wafat cek oma gali lobang nya tuh nu maot makana lobangkeun cek kana beduga mun oma jadi presiden nu bakal jadi menteri agama na Mansur S nah ngalagu ge ditajwidan komo ngaji Qur'an cok rembulan tugunah 2 harkat eceunnya mun oma irama jadi presiden sih kan bakal jadi menteri pembangunanna Iwan Fals pementeri ada bangunan yang sudah tidak layak cek Iwan Fals oh iya bongkar enak geus teu layak aki-aki mawa teko ka kebon da jadi lagu atuh mawa teko mawa teneng teng teko teh ceret cek bahasa Indonesia nah mawa neng teng teko ceret jadi lagu neng teng ceret 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 tuh jadi edan aing di dieu mah geus sakitu nu kapihatur 5 ngajina nya mama kade sing emut mulyana mina jasadna jadi anugerah lepatna ridona alhamdulillah buah tomat buah peuteui tamat es batu disimpen na luhur termos mung cekap sakitu nu kasep pada permios baju jubah celana cutbra yudadah goodbye Sopan Sopian LP Sukaisi cukup sekian dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim daiman al aqmada, shalli wa sallim